Mandra kewinulan iya sesuatu inang pamus dados kang tandaning carita ya pohon gebang siwala Astagangga wiratanu kalawan tangan nanggai kupanyu wirawang kang alinewi tanu manas patranya tanah kalam iya wong talagung mulanak sarjawi kasawina perkawis Pinu cakangan tigang ada saya kalawan dasa eka namanipun sawi dasa iku sapuluh ya pagelan wayang pukana para pujanga ya sane parawan para wali salapan kasapuluh tunggal inting wali Winulan sastra ikang diwala panjani awo singgih Purwantara Purwanto sepun wiwitan araiku kraton
Genturi kang tinutur mangun jati ingkang kandhani jejer ingkang bubukan cindarita gelis ingkang kapiwara kawontenan di salapeting karaton nagara Siluman kasebat nagara Plengkawati hiji nagara anu teu acan lumebet atrapi kawung kuku kamulukuan Prabu Yudhistira nagara Plengkawati sapaniki dulur nagara Cempalareja anu kasatu ku awu-awu aya hiji raja nu sakti mandraguna punjulia papa kakasi Mahaprabu Lokawana ingkang dados saweg kahaturan inggih Raden Patiloka Sakti lan senapati pangawakan istri samalih raina kuangin kakasih Dewi Lokawati boten kantos senapati dua tukang nalu-nalukeun ratu kakasih senapati tunggal para pejabat negara Plengkawati saweg tumungkul hamali ludat aji perdalahan ningali Sang Narendra dedek pangadegan Mahaprabu Lokawana jangkung tuwuh Simarana jiwa tewas di Kadiabang Barungan Semata soca surat di Kadia Surya Kemang pengandikanipun sentak sengorno daya hingga ngandikan aih aduh isun merennya tutuke pada kalau isun masing balik awak menegaknya Maulah pun Patiloka Sakti nyangakeun sapana bagus nuju Gusti Narendra ya tunggu ya lu kerisanya kakal kenapa pemakai saya kau kapayun cenah me senapati ngalangkah kahari kapayun cenah saur nira kang tandana banyak iya siningihing sabda iya siningihing sabda
saunira tandana panyangkang sini Rebang-rebang sinanda kelayang layang kangker makutan nirasinang sunekian cahayane murmu biar kadikunang-kunangan cahayane murmu biar kunang-kunangan kebangsa kami kentuh kang tinutur mangun catur kentrah kang dami ini giring kang sindarita kenis kang kapiwan kawan tenan di salah peting karaton negara Pelengkawati salah sawios negara Kandina maha perajang negara Nusakti Mandara guna penyulia papaka kasih maha Prabu Lokawana dedek pengaduk jangkung aku simardana Soca subrapli kabia makala pengadikan itu sentak sengur nutaya hingga kalayan iti kalapetkan hiji raja galak raja telengas suruh sarang dedek pengadegan ngandika ya syukur bagiah kamayangan dulur-dulur akang adi akang Raden Patiloka sekilar sinyai anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina aduh lucu tayan lurupan juga artis kita gagaduhan tapi kanyeng sereng gitu jika penyanyi meni seksi itu jika na pogot ke kaum lalaki adi akan senapati dua coba-coba meneduki padakan sepasing parek awak balik diupnya jauh pasti dari saya pada kaulah pun patih lokasep yang akhir semak pangabau tos kuhuyuk gusti nalen rapan
semah pangabakti awak maneh ditarima kudu ada palengeun ken sajeuh katuh simpan kuringat di cancang sapucuk geng rema putih mastaka syukur bahagia kamayangan maneh geus saya dihareupeun kula kali perkawis tiana lopi hal kalapatan neda agung sewu cukup perlu dan cimar siapun dan anu kata para sari malam jaka kau kaping 3 purwane bungkus sahani mana katus kan apa kalitang dasing ajing bujeng higa kapurut magani utangaga sanajan lara pati kasangkeun nyangakeun paduka Pati aing anu sadya satu syukur bahagia kamayangan aing Nyai anu geus anu onyoy kahari bawa pada diutnya Kapayun cenah artis onyoh sumang kaula punoh kawati nyagakeun semah pangabatos kunyuk panjenengan eta ngadenge sorangakeun leung asaengeut ka si jenak almarhum Mama Cici Sangkurileung eta sora tepi kana geletak kitu geus kabayar lamun ngalagu dangdut lagu terajana syukur bahagia kamayangan awak lagu Bagadang kali perkawis kaulanu hapun tina samu kawis kalapatan kalawan kaula teh hapun tentunya lah tiung na teh kakantun dikait kana pager aya dia kamai nyelak tiplap tengah jilibab barunya tiplap ya tong ngaliwat teh balangah nyai make teh kai kana pager tiung dong rusuh kakang pati rusuh Adi akan senapati 2 Dukala Kapayun Yodi beli sorakan potang ya namanya mirip langkung di payun yang akan semah Pak Joyce oh nyeuh panjenengan semaheun kaula punjungeun kaula dama-damaeun kaula nyangakeun paduka aya syukur bahagia kamayangan diterima ku kaula hatur nuhun kamsiah thank you terima kasih hatur nuhun diborong tapi kali borong gitu supados komplit Yudi teh hari perkawis ceeta paduka paralun malung kasuhun hapunten anu kaceda uninggalih nu dipamri paralun malung kasuhun hapunten anu lagu naon eta teh nepangkeun lagu dadali mancing ti peuting sekali deui asa kahibur awak aing aduh kali perkawis aya pikeun saeunaon anabina usadina saruna sabigel samebot sapi kacai jadi sarupi darat jadi sarupa oh eta lagu naon di eta teh nepangkeun lagu terajana RT sakali deui ngaplos Yudi euy Gusti jaya pikir sanaon kalintang diajeng-ajeng bujeng hingga ka pulut marganing tangangga larapati kasangakeun paduka aya naon kitu Gusti ari sabenerna pangnama dicalukan ku diri kula
aya hal penting anu bakal dibadamikeun dina waktu ayeuna kapentingan leuwih ti penting rai leuwih ti heula kapentingan agungna kanu kagungan amanah kaparatur nagara kasedanten bala tentara semaka boten kantor para pejabat nagara Pelangkawati anu geus hese sape susah payah mikirkeun leungeun kenca jeung kampung narohkeun jiwa jeung tenaga pikiran lanjut pati demi nagara bangsa Pelangkawati saja mati gitu kaulah tinggal lebih dekat ke anjing pati anu jadi leungeun kencaka tubuh kaulah anu aparasiah teges hakang boh anjing sarua nu geus topati jiwa raga-raga demi nagara sabi-sabi padi sabi-sabi Raka Prabu leuwih deukeut ayeuna anu jadi wawakil kaula jadi leungeun kenca jeung katuh kaula tepi ka ieu nagara Pelangkawati hulung nangtung siang lempang baru dipantau patulayah di tengah imak istilah kecak basa harta Panonoban di mancanagara turis-turis pada datang ke dia negara malah negara Pelangkawati jadi panonoban tempat wisata anu aheng agering luar biasa coba lamun ditempuh kana kahayangan nagara sudut-sudut kota ayeuna taman-taman luar biasa taman endah malah-malaya hiji daerah nu kasebat wisata bunga aya ya panonoban turis-turis di mancanagara malah pedieuna nyisir ka belah kulonna aya nu kasebat pakampungan industri nyaeta pertanian sayuran sareng sajaban hasil anu katantuan tayalianku rawe-rawe lantas malang-malang kutung masyarakat negara eta coba tepi kaheng ke mancanagara sayur saruan boh ti Lembang boh ti Cigugur boh ti Nyampai tomat cabe wortel bawang daun tinggal dipikarantui ke di luhur kita sawah telah hiji kasumuran daerah Pelangkawati anu luar biasa rai kitu luar biasa laras hiji kitu kadua keamanan di daerah langkung ditingkatkeun kaulah instruksikeun ka aparatur masyarakat linmas minta ditingkatkeun keamanan penting Siskamling paginya kitu Isaya Durjana Cuti Raja Bali tingkat ningkat aina kiwari keamanan ditingkatkeun wah penting rona ngider ka kampung jadi supados nimulkeun katentreman jeung kasugeman ka masyarakat. Halus. Namun kalih teta moal patos-patos saya panjenengan ngagentran Nyai Moh Kakang Pati Moh Rai aya pikir saeunaon ti sagedeuna tetap paduka mangahuningakeun ieu ulah kaget pangna diri anjeun dicalukan ayeuna singet kana tujuan maksud pangna anjeun dicalukan juga kok dihareupeun kula saperkara kalau teh menangkan nyeri nu taya hingga malah nyimpen dendam nyimpen kageul ka urang-urang nagara Amarta khususna Panawa waktu
dikena panca kaki kaula teh baheula inget kaluhun urang anu ngaran Mahaprabu Sabriyaga anu gugurina masa babada alas amar ku si Bima jeung si Arjuna. Jadi kuali kalau nyimpen dendam nyimpen kanyeri kapeuring mah tapi katana beurang istilah na muali pun lamun panawa can tepi ka perlaya can tepi ka marawa. Kolot urang ai Mahaprabu Sapu Jagat anu gugur ku si Bima jeung si Arjuna kan. Waduh. Leres nampi kabar sejarah nantukeun kitu sejarah nyarita rehina bangsa babada alas amar cenah leres urang ngupieun ku Bima jeung Arjuna. Bener pada jadi kuali kalau teh dendam ha. Hayang napa si Yudhistira nagara Amarta hancur labur. Hiji kitu kaduana malah si Yudhistira ngadenge beja ayeuna cenah dicolok ku mancanagara jadi ratu mulku. Ratu ngaratuan ratu raja raja Narpati mingpin Narpati tapi nah batul diaku batul daona nah aing teu asa diwilah asa dianak terekeun aing teh. Jadi hiji kudua kan jadi ka urang-urang Panawa aing menta kaki pati wayahna yeun siasat urang hancurkeun nagara Amarta. Mun bisa si Bima jeung si Arjuna kubung teh sirahna ka aing ha. Wah. Kurang bari. Ganja. Naon yun? Aing nganundungan jamu kamu kan. Urang mari mangkukna lomari ditonyok gelas beubeus tilu. Alah. HP dibuatkan untung HP nunggus goreng. Lalu harus pada bar beren. Bae da share konter yun. Kitu dunungan si orang heunya kitu dari. Kuhare sama bener kaulah pribadi nyimpen dendam ka Pandawa. Malah cenah teu aya rakyat anu ikut campur. Ngilu jeung Arjuna jeung si Bima teh jelema teh beureum-beureum beungeutna. Hiji mancung tah aya nu hiji cenah hideung geus kolot aki-aki. Teuing teu apa ngaranna teh semur gitu. Ting semir gitu. Rai parantos apa kantenan paduka. Wayahna rai di nagara Amarta bentuk pasukan sakupita serang nagara Amarta serangan. Hancur ke nagara Amarta ai hayang napa Yudhistira hancur-hancuran ha. Uri dateng sandi. Namun sakedik kaulah teh bade meredih. Kaulah teh bade kadugikeun usul ka saira manawi katampi ku saira. Naon geulis naon? Pangapunten ieu kabar baik. Kabar aduh. Info jetu sugan jeung sugan. Alah togel. Hayuk awak maneh kapayun geulis. Marek ka dia pangkonan. Marek ka dia pangkonan. Ewelo kawati marek. Pangapunten kaula nu aing nampo sia ceuk ka saera parada. Cene kuai si Yudi mado. Kadengeran. Gelis akang era mau gelis. Bae atuh yun meni alah Sanajan ka di era parada cing Senapati ngakubuk tiung ka ditu. Ini Senapati. Alah. Diusir Yudi euy.
dan naik mundur ah. Era yud dipasangkeun ku kaula. Moh sok cunihin maneh mah. ditangkap leret wae sok cunihin sarua aja paotang Hoyong dipasangkeun ku Kakang Pati. Pati pasangkeun Pati. Eta tuku anga. Nek bari ngalius. sasirit anga Ku anga we tuku anga. Kana sirah. Dah apalah tuh. Palasaran. padahal mah jeung adi mah teu kuna naon jeung dulur padahal Dalang cumihim. sok ulah kodok dalam Nyai geus parantos. Ampura geulisan ajan akang kadi nya kitu urusan we tamaragap. Syukur bagi kambayangan Deuk geulis paringan terang-terang bari ngopi ranginang opak tahu. Jeruk sangkis. Parantos kaulanan cekap leuteun mah kirang kumaha. cekap Katur nuhun. Cabi. Kaula bade ngadugikeun rehin kaula teh nantiin podestas tetus. Ti para intel tobros ka diri kaula manawi bahan katampi usulan teh ngasilkeun maksud anu tujuan anu utama kanggo salira. Ngomong naon ha? Naon geulis? Naon ceuk? Yudi ngomong Kaula teh ngopi wartos yen ayeuna teh cenah nagara Marta teh khususna di Madukara si Arjuna. Arjuna boga maksud. eta Arjuna ti boga maksudnya eta bade ngaulang tahunkeun putrana nu ti Subada ngaranna teh Abimanyu. Ayeuna teh mun telepat parantos yuswana teh 4 taun. Ayeuna teh bade diulang tahunkeun jadi kual eta kaula teh bakal datang ka Madukara. Kaula bakal nyusup. Kaula teh bakal nyimpen fitnah ka urang-urang Madukara bakal ngagunakeun aji tetel amuratel kitu manawi kasaluyuan ku salira. Sangana lenda Prabu kawana bingah sakalaku nampi wartos tiraina kuan. Bingah aman biawatos utak. Bingah aman ya watos utak. Bingah pagilid-gilid lagi adenira. Kami lagi ada nira. Nyai anu geulis adiakan. Nyai memang cerdas, Nyai memang pinter, malah akang nganuhunkeun ka para intel anu kurang. Anu geus mere info apa kabar? Memang benar rai lamun eta kesempatan digunakeun. Si Abimanyu tewak jadikeun tawanan ka ti nagara urang. Tangtu si Abimanyu anak si Arjuna lamun jadi tawanan si Arjuna teu kudu capek-capek justru bakal ka dieu datang neangan. Harus eta beja utama pisan.
halus pinternya info luar biasa kalawan akan mereka percaya nusa ageng-agengna karai perjanten kana kabinekasan raya halus akan nyisir di sisi Nyai langsung ke Madukara. Rupina kaula bakal langsung ke Madukara masuk pasti bakal itu kali Kakang Patih para sarang para senapati oge tekan bala tentara semata nyisir di sisi ancurkeun di sisi langsung nyusup ka kota wajar kurang Pandawa dipaehan degiranya ilu mapa Rupina ina kena kau tamal anjing deui bade anjing deui bisa teu kaburu bisa si Arjuna parantos kayakeun syukuranana alus ini sana biaya bakal bisa kirangan di jalan kau ngaleut haus copot waragan kas nagara canak-canak nuli datang sadaya kaula mangga di kantung ini lugan niraya lu mundur wiwit raya ngeran lugan niraya kurang kawat di konsekin pangkonan pancen kaulah kumaha maneh nyisir di sisi kampung-kampung hancurkeun bumi tahu sawu jaja Madukara munggo pawenang uli dateng sarika bawa pasukan sacuupna biaya bawa bisi butuh di jalan bawa sudah kota keur konsumsi para biaya jeung maya tentara uli dateng sarika bang uli dateng sarika bang rampung daun tuntas pengadilan di kantun leh paduka mudah-mudahan salira di kantun aku asing airnya kawilujengan mudah-mudahan salira paduka sing hasil pemaksudan kaulah mun benang bawa tersina kula sing sadewa suku si Arjuna di sepi mana nuwun datang sini bawa bala tentara di wangun kuat puta saya mangga paduka di sayogikeun urang siap di mangga sikap pedang tamsi putih cakra saribu saya mangga di kantun linggih paduka ini wayada maneh alal ini kana keramatan mangga paduka mangga Gusti mangga
kacayos Raden Patiloka Setilan sedanten bala tentara Semangga. Raden Pati ngiakeun ngerahkeun sedanten bala tentara pikeun nyerang ka nagara Amarta. Nu diwangun ku bala tentara semata pot putahang kututa sike pedang tamsin belican rasa lingkung. Senjata saja tulis saja tulis. Raden Pati parantos patanang maksud bakal nyiapun sedanten bala tentara. Sedanten bala tentara semata. Minta kumpul bala kucikan. Sedanten bala tentara nu diwangun ku kot buta awet buta. Kumpul kami. Cai mangga Gusti mangga. Ganteng guys, ganteng Yudi. Warisan ujang ke orang wajib pulang dijadi Pagi langgar serius. Nyanakin semua pakai gawe yuk kakang padu.
nuhun ditampilan bijan dulu sakape parantos nemeter digiakeun senjata diantawisna penahi hanghang kolewang tumbak dahuhari tarupin sauran teke ngantos di sauran ku kaula we halus sok caligura teh mangga Eta ngalungsurkeun ke sang sakedik. Pemanasan Yudi. Akang parantos ngemut-ngemut kanggo narapas ka nagara Amarta. Tentu ieu akang bakal ngabudakeun make jalan luhur istilah basa kacap ngamah jumantara kahiji udah waktu pada senggal kedua hambatan pilih paset di jalan begitu mah ngamah lu pindah teh kalayang koyong di luhur aya nikmat da kaula lamun jasa mangamah kitu manjak kitu meureun kalayang kebut da teu bisa jadi kalintang saena upami salida kakang pati ngangge ngamah jalan luhur ke Ganawiati basa istilah kecap leres saira jeung rai wayahna siapa sedang tempel tentara mentasi ke pedang tamsi penican rasalimpun namun bila masa lumampah kadit mentakang piatna hati-hati tarapti mun bisa make jalan ngagoib istilah basa ngaleungit nyiluman Eta ngalungsurkeun ke sang sakedik. Pemanasan Yudi.
Akang parantos ngemut-ngemut kanggo narapas ka Nagara Amarta. Tentu iya akang bakal ngagudakeun pake jalan luhur istilah basa kacap ngamah cumantara kahiji udah waktu pada senggal kedua hambatan pilih paset di jalan begitu mah ngamah lu pindah teh kalayang koyong di luhur aya nikmat da kaulah lamun jasa mangamah hitungan jak itu meureun kalayang kebut da teu bisa jadi kalintang saena upami salida kakang pati wangi ngamah jalan luhur ke Ganawiyati bahasa istilah kecap leres saya lajeng rai wayahna siapa sedang tempel tentara mentasi ke pedang tamsi penican rasalimpun namun tidak masa lumampah kadet mentakang piat hati-hati tarapti mun bisa make jalan ngagoib istilah bahasa ngalengit nyiluma